Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala musannifu hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang neraskeun kana hanca ngalugot matan kitab Sapinah nyeta bagian ka-28 pasal An-niyatu salasu darajatin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari niat salasu darajatin eta aya 3 pirang-pirang tingkatan. Janten ari niat teh aya 3 pirang-pirang tingkatan. Ingkana celamun bukti naon as-sholatu sholatna fardon eta sholat fardu wajaba tah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe neja migawe wa ta'inu jeung nangtukeun wa fardiyatu jeung nyebut fardu. Lamun masolatna sholat fardu maka aya 3 kawajiban. Anu nomor kahiji kewajibanna nyaeta neja migawe kana sholatna wa ta'inu jeung nangtukeun lamun sholat duhur nangtukeun usolli fardhu duhri wa fardiyatu jeung nyebut fardu usolli fardhu nyebut fardu eta lamun sholat anu wajib maka tingkatanana teh aya 3 hiji ngamaksud migawe wa ta'inu nangtukeun anu katilu nyebut fardu. Wa ingkana jeung lamun bukti salat nafilatan eta salat sunat muaqatatan anu di waktu-waktu karotibatin seperti salat rawatib au data sababin atawa anu ngabogaan sabab wajaba tah wajib non qasdul pilih ngamaksud migawe wa ta'inu jeung nangtukeun. Lamun masalatna salat sunat anu di waktu-waktu seperti sunat rawatib atawa anu ngabogaan sabab maka kewajibanna teh ngan 2 hiji ngamaksud migawe anu kadua nangtukeun wungkul gitunya. Ngamaksud migawe kana salatna jeung nangtukeun salat anu di waktu-waktu seperti sunat rawatib nyebutkeun kana salat rawatibna. Wa ingkanat jeung lamun bukti salatna teh nafilatan eta salat sunat mutlakon tur sunat mutlak wajaba tah wajib non qasdul fi'li ngamaksud migawe pakot wungkul. Lamun salat sunatna sunat mutlak maka kewajibanna teh ngan hiji ngamaksud migawe wungkul. Alpilu ari neja migawe usolli eta nyebut usolli wa ta'inu jeung ari nangtukeun duhron berarti nangtukeun lamun salat duhur nyebut duhur, asar nyebut asar, au asron atawa asar. Wa fardiyatu jeung ari nyebut fardu fardon eta kecap fardu. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge sadayana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.